Aya deui we si anjingnya oknum eta anu dikaropeah lah oknum. Teuing ustad ting naon anjing aya bahasa cenah euy. Papa Dedi ulah sok mempermainkan Islam cenah. Anjing sia mah. Daerah goblok sia teh kokopeah. Teu balik ngomong teh. Cik aing hayang nyaho. Pak Dedi teh naon atuh ngulinkeun mempermainkan Islam teh di mana da tinggali ke aing Pak Dedi teh digawe anjir. Digawe keur ngamantuan masyarakat anu lemah, anu kudu dibantu ditinggali ku aing mah. Nah, aya agama dipermainkan, aya Islam dipermainkan. Aing hayang nanya ka sia koplok anu dikopeahnya ieu mah. Teuing aing teh nyaho oknum teh saha ngaranna aing teh nyaho nya. Cik ari Islam teh boga sia. Namun kitu-kitu teuing ngomong teh atuh. Ya dengekeun. Nu penting mah jadi jelema mah harus berbuat baik. Sakitu we atuh. Ulah ujug-ujug ka mana wae ngararomong teh sia mah aduh kudu era ku kopea goblok sia teh. Cek aing ngopi heula ame bacot teh asal wae anjing sia teh. Karunya atuh mannya pada di mempermainkan Islam. Haha teh kudu disidikeun. Teu kudu disidikeun, nu penting mah kudu disidikeun teh tentang kebaikan terhadap semua orang eta goblok.